Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Bakalan mudik teh belum tinggalin baju salila cicing dia minuta oleh ke rumah jeung bapak saya dah tinggal nah iya ya ulah nepi katinggalin pasti emak jeung bapak resepen pisan kue ti rice cookies rasana enak pisan moal aya dua nasi kan mah geunah nage pol pisan lah teu urang kota teu urang lembur pasti respon kue ti rice cookies siapkeun di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dieu ku Wah, jadi mah mudik teh. ya jadi atuh tahun sekali lembur Rek ini jam sabaraha Ji? iya ge keur nungan ojek Nah, rek mudik bareng Ji. Sarua salembur. saha Tukang ojek. nya henteu atuh Nah, tuh beti dagoan ojekna. kuring teh rek ngojek miku Nah, teu naik bus we atuh. Da jauh lembur maneh teh. Kuningan lain. nya iya ge pan erek Nah, atuh ali rek naik bus mah. Bet nungguan ojek lain bus. ih nya ini tengah-tengah Nya teu ngarti atuh Ji. Cenah erek naik bus, tapi nungguan ojek. Lieur maneh mah Ji ah. Bari nage. Sah nu daekeun ojek nganterkeun ka Kuningan mah. aduh lain ngojek nepi ka Kuningan tapi kuring rek ngojek di dieu ka terminal di terminal karek we naik bus ka Kuningan Nah, nah naon nah jadi tukang ojek nu rek naik bus ka Kuningan teh. ih meh mah lain tukang ojekna nu rek naik bus mah tapi kuring Ari tukang ojekna nya balik deui we meureun ka mana? nya teuing atuh Ah, lieur maneh mah Ji. maneh nu lieur mah ari maneh teu mudik kok Henteu. nah eranya pedah maneh copet Make jeung era da di lembur mah moal apaan iya kuring nyopet. atawa teu boga duitnya keur mudik Duit keur mudik mah cukup. nah atuh Kuring teh bere tugas ku si bos. aduh teu boga pikiran pisan bos maneh mah batur mah lebaran ieu kalah titah gawe Soalna ngan ukur kuring nu dipercaya ku si bos teh. tugas naon kitu tugas berat Tugas nama babari. naon kitu Tapi omatnya Ji rahasia. Ulah bebeja ka batur. moal cenah teu apal we ka kuring gawe naon kitu Kuring teh dibere tugas ngabobol imah kosong nu ditinggalkeun mudik. Cuk. Kamananya tukang ojek teh? Janjina jam 8. Wayah kieu can kurunyu keneh wae. Aduh. Aya bahan tinggalin bus kieu cara nama. Ojek. Tah gini. Di mana heula tuh, Mang? Janji jam 8. Wayah kieu karek jol. Membete ngajajah pelawargi saranca ekek. Paingan atuh. Hayu seberang bisa tinggalin bus. Ayo Kang. Tos Kang. Jarep. Hayu.
gara-gara menang sih telat jadi we oleh-oleh kurang tinggalin. Mampura atuh Kang. Wan. Duh, oleh-oleh nu penting kadon tinggalin. Tah, iya kue rice cookies. Ramadan lah. Mang. Teh nu ka kantun deui Kang. Wah, aman lah. Kue ke bawah kantong makai jeng tinggalin nih. Memang nitip. Siap. Pakai jeng tinggalin di kantong teh. Teh nu ka kantun Kang. Iya, nitip pula mang tas. Siap. Moal ayeuna mah aman, ayeuna tinggalin. Siap. Jantena bade ka terminal mana Kang? Kang. Jantena ka terminal mana Kang? Kang. 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 Aduh, jelema tinggalin. Bang, kemana? Bang. Bang. Beli ayeuna pisan, Bibi, mau di teh? Mohon Bu, pamang terus janji sarang nu di lembur. Mohon atuh. Egi, bade ngiring ayeuna oge. Mohon atuh Bu. Ari alis bade ngiring siang ieu oge. Alis mah engke sia nyusul. Da sakola kene sadinten deui. Oh, mohon atuh hari kitu mah. Tah, ieu kanggo oleh-oleh. Eta geuning, cuanki sareng bakwan. Cuanki Mikaila teh ya anu ti Beni Kafein. Kaos geura. Nah, eling, kainget, maka moho. Kungunah-ngunah eta Mikaila, Bu. Mata moho, kamu naya mau ngaliwat mau ditanya-tanya aja. Aduh, hatur nuhun pisan Ibu katampi. Kade atunya hati-hati di jalana. Punten ye teu tiasa jajab. Nya jeung ulah lila teuing we di lemurna, sok riweuh di dieu teh geuningan. Mohon Pak, insyaallah saminggu ke kabi ka dieu deui. Nya Bi, panen salami ieu teh urusan di bumi teh. Ku Bibi sagalana. Kumaha atuh engke pas Bibi di lembur? Tah, itu Oh, eta mah engke pami abi atos dugi ka lembur, ku abi ditelepon. Oh, atuh ari kitu mah sae. Mohon hatur nuhun ya, Bi. Salangsungna Bu. Ibu, Bapak, abdi pamit. Mohon atuh mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jung. Hati-hati. Mohon kade nya ginya, hati-hatinya. ulah lila teuing di lembur teh. Mohon Pak saminggu. Sok riweuh di dieu teh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. jalan kade. Pak, makanya ibu mah bingung teh si Bibi teh. Bingung kumaha. Nya atupan biasana ge si Bibi mengurus naon teh di dieu teh. Bingung naon heulanya tidak meleun teh.
nya atuh kari we ditelepon si bibina saya teuing ngari ibu Oh baik gitu. Tah geningan telepon si Bibi. Halo Bibi, assalamualaikum. Speakernya banyak. Halo Bibi, Daramang di lembur. Alhamdulillah, sarehat sadayana. Nya atuh syukur, hari Daramang mah sadayana. Nuhun Bu. Bu, abdi mung bade ngimutan. Padamelan abdi nu dipidamel di bumi ibu, salami abdi di lembur. Upami nyeseh ulah hilap nganggo pawangi sareng pelembutna. Terutama nama anduh Bu. Sareng pamisonten pot anu dipayun sareng dipengker dicebor. Daun anu gararingna dicabutan we. Tapi nyeborna ulah seueur teuing. Bili akarna buruk. Terus digemuk we sacekapna. Sareng para si denok kucing anu lucu teh ku abdi teh disimpen di garasi. Pang marabankeun we tiap tabu 10 enjing sareng tabu 5 sore. Mohon parabna mah diadukna ku panangan supados rata. Sareng enjing ibu lah ka mamana. Abdi tos miwarangan Mang Ujang tukang sayur langganan kanggo masikeun kupat sareng sama goreng kentang kanggo kula sakola wargi ibu. Sareng gas TRCF Bu. Tapi dicek we heula ku ibu lah nya. Mohon pami galon mah meserna di minimarket. Da kios anu biasa tutup. Sareng para manuk eta mah tos pisan. Ibu meser we caket bumi PRT da icalan pakan burung. Sakitu paninten Bu. Oh, hilap Bu. Upami ibu ibak nganggo sabun ibak anu abi nu warna ungu. Da eta bapak mah resep sengit anu sabun mandi abi saurna mah daripada parfum ibu. Bibi. Aduh hilap hiji deui ibu, punten pisan. Pangelangankeun abi mencetan bapak. Kumaha ge bapak mah sopargel saurna teh. Datos rutin. Tiap jam 1 siang teh uih heula ka bumi nalika ibu di kantor hoyong dipencetan heula ku abdi saurna mah. Tapi omat Bu, mencetanna ulah di kamar abdi. Da kuncina di sana ka lembur. Astagfirullah Bapak. Sim Kuring keluarga besar pabrik kerupuk Sarina. Sim Kuring keluarga besar Wilujeng Boboran Siam 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Hapunten lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat damai pun terjamin. Segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru.
acar tiasa nilai latui cangkel orang Nya. Nah, tangkel ge. Bah. Mi lari naon atuh? Asal lami-lami teuing. Teh lagi sabar. Ngantri ya. Teh ya apa mau sabar. Dah, kamu sampai